sketsa bodor daripada ulah menjadi cita paruku. Mending surah seri sunat sendiri barengan. Yo skateboard sketsa bodor. Suka buka toko jangan termikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Bah, hari Abah asli di mana? Abah mah asli neni di kampung skateboard. Benahnya, cicing di kampung skateboard mah. Nyanyi atuh di kampung skateboard mah udara lagi masih kena sejuk. Matak betah bah cicing didinya mah. Nyanyi atuh neni, ye lalap jeung buah ge kari metik tuh kudu balik ke pasar. Masih kena loba kebonding sawahnya. Nya neni selain loba kebon jeung sawah, loba oge sasatoana. Ya bah, neni masuk ingat baheulanya keur leutik lamun neni ulin ka imah neni di lembur. Masih kena loba di tinggi jeung kaki 1000. Ari di kampung skateboard aya kene bah. Aya tuh neni tong borok kaki 1000. Sungut 1000 oge di kampung Abah mah loba kene. Naik kamari bas harapat ujug-ujug indit. Ah, nanahonan atuh rapat oge percuma. Lah make jeung percuma ya arus barudak lembur teh ngaraboga organisasi. Alus kumaha ari mumun? Nya alus ame aya solidaritas antara nu lain jeung nu lainna. Solidaritas. Ah, wadul ngomongna hungkul. Wadul kumaha ari naik? Nya buktina lamun inai keur hitut maranehna ka mana? Ari nitpan. Kumaha ibu-ibu? Geus ngalarti Ca? Alhamdulillah ngarti. Ngan ieu teh aya pertanyaan. Cik, pertanyaan naon Neni? Kieu ce, kan lamun penting-penting teh salaki neni sok menta. Lamun teu dibere sieun dosa. Lamun ku neni dilayanan, neni teh horeaman di subuh-subuhna tiris. Kudu kumahanya? Gampang atuh Neni, tinggal make leungeun we prosesna. Jadi teu kudu mandi. Paling oge tinggal kukumbah we leungeunna. Oh, nya atuh ce, nuhun nya. Same-same. Mun, kumaha aya pertanyaan teu? Teu jadi ce. Tadi geus kajawab ku pertanyaan ti Ce Neni. Emang sarua kitu kasus namun sarua paling mumun mah kari kekum we. Ari keur kieu teh bah, sok inget keur leutik. Nah kumaha gitu ya? Abah inget teu. Zaman keur leutik geuningan ku indung sok diajarkeun. Mana kasepna? Kakasepna mana? Kasepna mana? Ya, bener ingat. Tapi nah nya bahnya. Nah kumaha ya? Kasepna teu kabawa nepi ka gede. Aya naon bah? Isu keneh geus ditah ega ka dieu. Abah terek nitah ka ega mangjualkeun hayam ke pasar. Oh, nya atuh kabeneran aya keur libur gawe. Mana hayam mah? Ye, kebeneran ku Abah hayamna geus didusan. Nya alus atuh ari geus didusan mah. Ya juga tuh, mau pergi sukene geura indit. Geus atuh ega ini lah nya. Kunaon ga datang-datang jojol ceurik. Ampura bah, tadi ega teh labu di pasar. Terus Hayamna kalah labur. kumaha atuh? Anu katewa kan 12 siki.
Ge duit nah. Ya alus ari kitu mah atuh ga. Daya tah hayam dina dusna ge tadi tengan 7. Berbangkat cinta. Cek, teh indit ka mana? Ah, keur hoream indit-inditan ini. Emangna teu kabita kitu ulin jeung babaturan? Kan ece mah teu boga babaturan ari neni. Nah, cek. Lainna ece teu hayang boga babaturannya. Ece mah hoream pi omongeunna. Justru cek neni mah loba babaturan teh sarua jeung loba dulur oge. Tapi ece mah cukup boga babaturan mah hiji oge. Anu pas ece keur meunang kasusah, manehna ngomong, "Cek, butuh sabaraha?" Nay, abah teh keur sedih. Sedih kunaon atuh bah? Inai apa-apaan gapura anu deket balai desa. Nya apal? Eta teh karya abah nay menangin abah. Nya ina ge apal eta teh menangin abah nya terus kunaon? Tadi peuting nay aya nu ngaruksak. Duh, abah teh mending nyeri hate pisan nay. Geus ulah leutik hate lah. Lain kitu nay, eta teh sarua jeung teu ngahargaan karya abah. Aya nu leuwih parah ti abah mah. Tukang nyieun sapatu jeung tukang nyieun sendal. Nah kumaha kitu nay? Yo, hasil karyana nepi ka diinjak-injak. Bener bah, geus buleud rek cerajeun si Eti teh. Bener ce, abah mah geus bureud pisan. Moal hanjakal bah. Moal ce, abah mah geus teu kuat ce. Sanu kuat atuh ce, unggal poe pamajikan ulin we ka tempat nguseup. Hah? Emangna si Eti resep nguseup bah? Ah, henteu ce. Terus atawa judi di tempat nguseup bah? Ah, henteu oge ce. Ya terus nanaonan atuh si Eti datang ke tempat nguseup. Neang abah ce, abah pan jadi era ku baturan tukang nguseup. Rp5.000 aja ya, Mang. Gak bisa, Neng. 10.000. Nggak mau, 5.000 aja ya. Maaf, Neng. Udah biasa 10.000. Udah nggak apa-apa, 10.000 juga. Tapi aku nggak akan kasih tahu alamatnya. Terus gimana dong, Neng? Cari aja sendiri. Ayo, guys. Aduh. Siska, kamu tuh orang mana? Aku orang Betawi. Oh, enak ya jadi orang Betawi. Enak gimana? Selalu dilulukan. Kalau kamu orang mana? Aku mau orang Sunda. Oke, jadi orang Sunda. Enak gimana? Cuma bilang punten aja, dikasih mangga.